Ini gorogol. Hiji mangsa sang pandita linggi jaka mursid nuju ngadehesan jeung para santri sakabeh. Sang pandita pok nyaur, poma murid kami sanggeus maraneh tampa ka eta piwuru. Masing hade-hade pisan sumawon aya ujub pria dengki bisi nambahan sasar. Jadi nanti tadi terintihnya di jengkean gitu, apik tapi termakai ilmu gitu. Kayak semua aya ujub ria dengki bisi nambahan sasar. Saumpama marane geus ngarti karena ilmu seboga angkeuhan bener kabeh ilmu maneh. Sarta jagana asup ka sawarga berarti ujub tah nikmat tadi lamun kitu kaliwat gurung gusu maksud padahal tacan paragat masih kene rea anu sulap selip kakara kaliwatan itu tina bawani lembutna ilmi Ilmu maneh gitu kan. Ya salah saya jelema terus saya hantem ngaji gitu. Tong eureun ngaji katanya. Da Ngaji naon kira mah tak aya perbatasan. sabulan ya dieureunkeun alinu. Kudu Coca-Cola. Bapak mah Coca-Cola. Pok ucap. Di mana saja berada. Coca-Cola di mana saja berada. Bahasa Belanda mah baitu kok baitu king. Kudu lah macam saingan. Terus nawana hanca teh bersambungan ari salianti Allah Ta'ala alam jirim makhluk hawadis mungkin makhluk mah eta teh jadi nyaho ayatnya sanggeus aya dijieun teu karasa nyeun maneh teu bisa nyaho aya sanggeus aya nate abdi kamari nyimpulkeun makhluk teh nyaeta anu pinterna nya nalika utek teh mikir ka ditu ka dieu malihan mah sok miheulaan kijirim dimikirna teh gitu ki makhluk eta mah gitu jadi ya miheulaan gitu jangan calakan ya anu calakanana malihan mah sok miheulaan kijirim kujirim can kahukuman ya makhluk mah ya ka tos kabar bae gitu nyaho aya sanggeus aya ya itu punya ayat kan ayat berjinya kan ukur ke makhluk berjinya alam jadi makhluk hawadis mah kapiheulaan ku gitu salianti Allah Ta'ala ya Aya nanti kapilan ku aya nanti kapiheulaan buah hawadisnya butuh kanu ngayakeun cut akal teh butuh kanu yakin. Dukika eta mah aya maujud bi ghairi nya wujud bi ghairi aya ngayakeun Allah Ta'ala sohor ku dadamelanana gitu ngayakeun teh kieu nya kumaha makanya ngayakeun sohor ku dadamelanana sabab ayana aya mimitina butuh nu kudot mirodat ilmu anu hayat anu wujud jadi tungtungna mah wujud dah da ngayakeun Allah Ta'ala ku dadamelan ngayakeun teh ku rame ujungna mah kapanggih wujud nya Eta akalnya gitu nu kudot mirodat ilmu hayat anu wujud bener wajibul wujud kan proses ku pasohoran ku dadamelan